Usum hujan kieu mah kudu nyieun sop bes. Biasanya ari tanggal kolot mah kulkas ge menikot molongpong. Sesa beheung hayam weh jeung sayur-sayuran. Masak sakieu ge ari jiwa sorangan mah pasti bakal 2 poeun geura. Mun teu 2 poeun pasti dibagikeun ka si teteh. Nu penting mah ulah mubazir nya bes. Punten nya bes sorana rada eumel-eumel soalna abdi teh nuju rada aga-aga yeuh. Tah jadi kieu barudak nyieun sop beheung hayam teh nya. Omat siksikan heula si beheungna teh nya meh teu euleugeuh. Si anu ditagih hutang geuning kulupkeun we kana cai heug di salaman tah tutupan we heula. Bari ngadagoan asak urang siksikan heula wortel jeung teman-teman. Nya kieu we sayuranna teh hiji-hiji teu make buncis da eueuh. Jeung sok asa rame teuing teu sih. Tapi da tergantung selera we. Tuh lumayan menang sakieu. Kade tong poho dikumbahnya bisi aya nu utak-utekan terus abuskeun tuh nya. Biasa we samarana mah royco uyah pecin gula saeutik. Meh tambah seungit kade pohonya di sini kita akan menyediakan bawang merah, bawang putih. Naon sih ngomongna mah jadi Indonesia. Biasa ari voice over masuk pabelit. Pabelit jeung mikir kudu ngomong deui naon. Pedah we tatangga masuk resep cenah ningali konten si Elsa ari mun geus ngomongna. Dikaseurieun jeung aya wae cenah bahasana teh. Lain atuh ngararapung bulu irung urang teh. Teu kungsi lila atuh ieu sopna geus asak bes. Colokan heula tah kentang jeung wortelna bisi can hipu. Kade bawang daun, tomat, engkol. Ngasupkeunna teh kudu terakhir ngarah sararegar.